Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka ibu bapak teteh akang nu masih setia di channel Rumah Idaman Sultan. Salang channel properti Kang Dano. Ayeuna abdi posisi masih kena healing di wilayah Bandung Barat. Jalan-jalannya Kang. Sanes healing. Oh, jalan-jalan mah masa kapungkur eta mah. Oh benten ya? Nya. Itu kaleresan abdi nuju silaturahmi di project mana Kang Andi? Itu di Tekno Padalarang Regency. Tekno Regency Padalarang Oh kasep. benten ya? Benten. Sanu ngagantos atuh. Kumaha pangandi. Janten, kaleresan abdi di rancangan tepangkeun Bu. Mangga sareng saha? Helmiah ya boleh, Helmiah Hanes mangga. Mohon. Siga artis. Mohon. Helmiah. Ibu teh sebagai PIC di sini. PIC atau napi krom atau napi in-house di Tekno Regency Padalarang. Kaleresan abdi ieu teh bade ngareview pangintennya. Wah, Ngareview ngareview bumi tapi ieu teh yang ninggal heula suasana nu aya di lingkungan Tekno Regency Padalarang. Ini teh kos di Hararuni gitu Pak Andi nya. Mohon leres. Tah ieu teh tipe sabaraha Andi cik Itu kuningan teh? tipe 38, luas tanah 72 Kang. Luas tanah 72. Mau raos teh di dia teh DP teh KPR 5 juta all in. Oh dina bisa. KPR teh gitu nya. Mohon. Gigi 72 ge da variatif kan teu netep kan. Variatif, Standarna nya so. 72 teh. Masuk aja Neng, masuk. Tah abdi teh yang naros cik Pak Andi ka Bu Helmi taroskeun. Mangga. Ieu teh selling point-na wilayah ieu teh lebatna teh wilayah naon ieu teh daerah? Bandung Barat. Lebatna Bandung Barat tepatna kampung naon ieu teh gitu. Ini di Jalan Kepuh. Jalan Kepuh. Jalan Kepuh, Bandung Barat. Jalan Kepuh Bandung Barat. Ya. Selling point-na pamigaduh bumi di dieu ya. Cakatna ka mana wae? Ini kawasannya sangat premium ya, Ya. deket. Ninggalna ka dieu. Ya. Kang selling point ieu teh maksudnya ke exit tol Padalarang, Ya. tempat wisatana di mana di Tekno teh. Ya. 10 menit dari gerbang tol Padalarang, dari Wahu juga, 8 Wahu. menit dari stasiun KCIC dan dekat ke IKEA juga. Oh itu. Kabana Wahu Bu, kolam renang terbesar se Asia Tenggara Bu. Betul. Wahyu tuh artinya singkatan itu kayaknya. Mohon kasapatos SD Water. kan, sekolah dasar gitu kan. Waterbom. Tempat Koko sewahan bukan mah. nya gitu ya nya. Ini orang cobi tinggal ka Payun. Mangga Da ieu teh ngagaduhan bumi ready stocknya. Ada. Adanya. Biasa direview udahnya. Boleh. Eta tipe naon eta teh? Tipe 3872 dengan konsepnya Skandinavian. Konsepnya Skandinavia. Ya. Anu KPR teh Bu, cicilan ti sabaraha Bu? Dulu DP 5 juta tadi. Gak usah banyak-banyak, mulai dari 5 juta all in aja DP-nya. 5 juta all in, cicilan? Cicilan 2 jutaan aja. Mirah Kang. Cicilan mung 2 jutaan Kang. Tapi lupa saya Kita bingung aya motor, Kang Ijul beli katabrak gitu. Suasanana memang tos hidup. Ya proyeknya memang suasanana hidup. Lingkungan anak terkedah ngantosan deui dan memang ieu mah tos padat sareng lingkungan nu aya di wilayah Kepuh gitu nya. Sareng warga ge tos carakat ieu teh. Tos padat pisan. Tah ayeuna unit anu bumi nu ready. Oh kantorna nyesuk atuh Kang Andi, kantorna dibahas. Mangga. Naon? Kantorna dibahas. Tah ieu kantor pemasaran Kang ya. Mohon. Namun nu bade konsumen ka dieu langsung ka dieu teras. Kasaha ka dieu teh? Ka dieu sampai asina sang Bu Helmi. Asal Bu Helmi. Bu Helmi Pilih bade konsultasi, konsultasi sagarupi ka Bu Helmi. bade silaturahmi. Silaturahmi mangga. Mangga. Bade ngagaluh, bade Pokona nama eta salah mah nya. jenang ge di link deskripsi. Oh, Pokona gitu. nama. Masuk. Tah ieu kaleresan nuju bade ka unit makasih. anu bade direview ya teh. Nya ka Bapak Ibu teteh Akang, ieu teh maksudna nu tadi kantor pemasaran teh tujuanna mah hiji bilih Ibu Bapak bade survei kantor pemasaranana aya di Payun. Tangke Ibu Bapak teteh Akang biasa lebat langsung ke kantor pemasaranana. Engke ditanganina ku Bu Helmi langsung. Tah ieu teh anu Oh, ready iya, stock Bu. menuju progres. Iya. Nu paling itu. Ini ready stock ya? Ini teh ready stock Bu Helmi ya? Iya, ini menuju ready stock 80%. Kalau yang itu udah 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 ada pemiliknya. udah ada pemiliknya. Ya, tapi Bisa. boleh kita Review. Boleh. Coba kita review atuh ayo nama. Nih itu Bulan. mic. Sedap. Nah, Ini untuk carpotnya ini carportnya cukup untuk 2 mobil Alia deh. untuk carport itu cukup buat mobil 2 mobil Alia. Alia. Lebarnya 6 meter.
Untuk motor juga bisa 4 Iya. 3 ya. Ya. Oh, ini tampak mukana. Iya teh. Plafonnya 4 meter. Plafonnya 4 meter. Ya, tinggi. Nanti Ada pencahayaan dari kaca luar tuh ke dalam lebih maksimal nih tuh ya. untuk mezanin juga boleh. Untuk Ini- ruang serbaguna. Ini part kaca tuh aluminiumnya BHM-nya. Ya, aluminium. Ini bisa langsung dibuka. Boleh, nih. boleh. Masuk tukang kamera. Nah, ini ruang tamunya. Pak Andi, jelaskan ya ruang tamu aku mah Pak Andi. Itu ruang tamunya open space kan. Mohon. Di payung kalieu langsung tembus pandang. Aya kaca bukaan dua nu ageung. Di Mohon. luhur oge aya cahaya kaca ageung janten pencahayaan sareng udara teh maksimal Kang. Maksimal. Ya, granitnya. Ini ruang tamuna. Kangge lantai ge ye. Granit Ini- 60 ke 60. Ya, pakai granit, lantainya pakai granit 60 ke 60. Ya. Langsung ke kamar we Pak Andi. Mangga. So, Pak Nah, Andi itu kalau- kamana teh ukuran teh Kang 3x3 aya lah. Janten aya kaca bukaan di dia, anu kaca biasa dibuka hiji, anu kaca matina hiji Kang. nya teh ayeuna Tingginya Dua ya meternya? paling 2,5 meteran aya. 2,5 meteran. 2,5 meter. Ieu kamar, Aya kamar kaduana, ieu kamar kaduana, sami kamar kedua ge. Ieu posisi kamar kedua ge ieu. Terus biasa dibuka. Jendela bukaan hiji anu langsung mayun ka halaman pengker. Terus aya wastafel di pengker ge. Ayeuna lebet ka ruangan dapur. Ieu dapurna tos Dapur terbuka ya, Bu, dipasihan. Ya, ini dapur terbuka, tapi selebihnya bisa custom ya. Sebenarnya standarnya kamar mandinya di tengah. Tapi ini order request dari konsumen itu sendiri minta di belakang. Oh, jadi dikurung tutupin Ya, buat custom dalamnya bisa. ya bisa. Untuk luar nggak bisa berarti ya. Ya nggak bisa. Kasar ya bisa. Jadi ibu pami lebet nah yang di lobby tiasa pami di luar mah tampak muka tetap mau tiasa di lobby. Betul. Tapi dapurnya itu dipasi handak, wastafel, sarang keran. Ya. Eta teh. Bade ka WC teh terus dipasi. wastafel. Standarna mah teu aya wastafelnya. Nggak ada. Oh, enggak teu aya. Nah itu tuh. Teu aya wastafel standarna mah. Terus aya shower, kloset duduk, lampuna terus surung. Segitu Panginten dina spek mah, tapi engke bilih-bilih aya nu kirang jelas terkait spesifikasi detailna kita bisa diaus di bawah deskripsi video ieu. Kakak Ibu, Bapak, Teteh, Akang, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Diantos kasumpinganana di mana itu Bu Helmi? Di Tehna Regensi Padalarang, Bandung Barat. Bandung Barat. Janten Kak Ibu, Bapak, Teteh, Akang nu ningal video ieu. Ya direkomendasikan pisan ku abdi, unitnya terbatas. Mulai 2 unitnya ready Betul. stock teh. Itu nuju on progress, ieu tos 100%. Mudah-mudahan informasi yang ngabantos sareng tiasanya bermanfaat kangge Ibu, Bapak, Teteh, Akang anu nuju milarian bumi di Bandung Barat, di Padalarang khususna. Naon deui nya? Hatur nuhun atus Engke lah. Pandai. Ieu teh DP-na sabaraha tadi teh da kirang jelas. Mulainya 5 juta all in. Mulainya di 5 juta all in, cicilannya Cicilannya cukup di 2 juta aja. cukup di 2 juta semua bank, Bu. Maaf, 2 jutaan. Oh, 2 jutaan. Berarti ada komaan. Ini semua bank, Bu ya? Untuk yang lagi promo BTN Syariah. Oh, yang lagi promo BTN Syariah. Ada BRI juga, Ada BRI juga, ada Bank HIK dan lain-lain. ada Bank HIK dan lain-lain. Jadi, supados jelas nama Sudah saran ti abdi dongkap heula ka lokasi survei ke kantor pemasaranana anu tadi di-shoot ketinggal dina video. Kita satepang sareng Bu Helmi. Ya. Soalnya, Segitu Panginten informasi ti abdi, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Pamit aja teh. Mangga Ditutup wae. tutup mangga. Ditutup wae napangkeun abdi Danu. Abdi Mang Andi. Ibu, Yahya. diantos kasumpinganana di Teknologi Padalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. warahmatullahi wabarakatuh. Sampes.